jauh santri mah gitu jauh naon pokoknya mah ngaji ibadah gitu jauh naon jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi jan teu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus nya wana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun nama rokok padahal kesang bapak eta cucu. Tapi juga boga pikiran atuh henteu. Ya bapana ge ikhlas karena Allah. Lantaran cak bapana aing ridho jasa, aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaan sia, komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia. Sia teh keur macaan Quran, ngajelaskeun Quran, hadis. Eta teh ucapan Allah, ucapan Kangjeng Rasul. Geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba. Mantep teh coba. Yeay, kolotna ge kesenangeun ya. Eta teh nyanaan nu di dalam akhirat. Coba sakola. Hayo. Mere duit tak 3 juta jadi ibadah. Wallahu a'lam. Nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam. Datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu. Ye buka tuh hate sia bego. Kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna. Keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat. Masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah, dawahan Rasulullah, dawahan ulama, dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula. Amin anak sia teu sakola teu mondok. Emang wah gitu. Masya Allah Karim pohara jasa. Ayo tatanggana. Saya ke mana? Dia ke pondok. Ye keke tungguan. Ngodok kantong nemu bojero. Keke tungguan. Bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk. Set 5.000. Allahumma ya qadiyal hajat Allah. Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah terus umatna kufur terhadap rasul-rasul ngabohongkeun teu percaya ka para rasul ku Gusti Allah umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuhna ka handap datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi Soleh kitu ken umat Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng Nabi Musa, terus nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat nu baheula dikiriman rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cik Gusti Allah wa ma arsalna fi qaryatin
min nabiyyin illa akhadna ahlah wallahu alamu bimuradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara diutus seorang nabi kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna kecuali ku kaula disiksa ahlina asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina teu percaya ka utusan kaula ku kaula umat tersebut teh disiksa. Nah eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil ba'sa'i asyiddatil faqri kesempitan kesusahan sangat susah wadharra'i jeung penderitaan gering baheula teh kadaritu ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu dibere siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang mun nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya tetangga nu nurutan fajar suag kunya hareng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus
lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur Masya Allah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yaknyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos kaditu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu hari teh duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdidug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leletikanana ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ieu kege kaharti kakabehan ge kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula naon kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuk ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek kan dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain hayang ngasugih teh ingkur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya adoakeun lah ge cenah maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Waalaikumsalam Kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk masalah sih ieu mah doana bae geus Kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang Waalaikumsalam aduh Kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kunaon emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae Kiai mah ieu mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah sholat ngana ge ke henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berapa dunia tuh ngaranna datang deui Kiai mage Waalaikum Waalaikumsalam lu Kiai kunaon jadi aduh orang kos kieu nya Kiai aya kamar wajang kula neuk mondok bae macem-macem sagede mondok neuk naon
geus teu kuat cenah hirup ieu horeng kos gila dunia sakumaha kesek di dongeng-dongeng. Kunaon emang? Amruk kiai dagang. Bara tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset we tuh Gus ya. Teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai, kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh. Keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit, jasa tinggal buntut tapi utak bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui to aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang nantung ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui oh masuk ngedeng-ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah Mitoha masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung Mitoha tah lantaran nyana teh ngurusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk
Bandung teh, Surabaya teh, Singapura teh, Jakarta teh. Nah, eta teh kos karari itu tah. Engke poho ninggalkeun setik kan itu. Urang bae kumaha ieu. Lah moal ke salat sunah lah. Tin miti teh salat sunah. Terus kabelah dia ke badiah bae lah. Cuma qobliyah jeung badiah henteu. Kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat. Kabelah itu bisa teu salat. Tak eta kos karari itu tah. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Nah, jelema diutus nabi ku Gusti Allah. Sebuah negara lantaran kacau teringat ke Gusti Allah. Utus nabi dakwahnya na. Sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah, dibere kesulitan. Carana teu hujan-hujan. Lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi. Mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba. Kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai. Cigoleah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha. Deuk kumaha coba baheula turun nabi. Kuari mah wali Allah. Wali Allah mah teu kanyawan. Ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeheus ka Gusti Allah. Urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ke Allah, persiapkan urang yang menghadap ke Allah. Kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah, urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang, langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditu teu boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah, jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok, teguran ti Gusti Allah, dibere susah, susah, kesulitan. Higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalangkrut kuari. Nu geus di PHK leuwih ti 50%. Pulang kampung kuari. Pabrik nu ayana ge encan jelas. Manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik. Wari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui. Antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun. Lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun. Maya listrik bapan terus bae. Nu geus eueuh. Nek kumaha tinggal nyana bae, tambang mana aing gantung diri bae gitu ya. Mulai terus terbengkalai. Ye, mang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan. Artina teh jalan teh kumaha? Jalan mah ala kadar jalan, tapi kan lain cara biasa. Aset anu biasana 1 hari menang 1 juta, kuari mah teu menang 500 acat. Ieu keur carita nu leutik. Carita nu gede, ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu keur dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri memikiran perekonomian teu henteu nya teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah. Sebab nya mah jadi wali ka abah. Mun aing nyaho wali santri, ya teu tenang wae nya. Ngitung bae we cenah geus wayah balik-balik. Assalamualaikum, dalah seuseuria. Padahal mah kolot-kolong. Duh anak aing geus datang deui we. Bah, 2 poe balik deui ka pondok, kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh, cakolot teh aing ngakak di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Geus sesuatu lobong, bah kira ka pondok deui pondok. Meuli ji Samsu kieu. Atuh nyaritakeun politik deh, politik. Nyaritakeun ekonomi deh, duit aing ngambala ya taloba cenah.
Geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus. Nah, bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Hitung balik deh bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan teu atuh mani nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Allahu lazim, dak masak. Beres, beli botan, dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge. Geus teh nyawana naon ya. Dagang dangdeur nya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi sugan boga pikiran atuh henteu nya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel 5.000 doang dari geus mere-mere kan Masya Allah mantap kura inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ka sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ka sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul banget ngarewas ajak atuh ka sono
jadi tuh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakan ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakan tadi tuh di cek ustad tuh bisa gitu bejakan ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jaya aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emangnya boga amal naon amal nama tepati bagus kan melikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku jana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorga kan